sebagai pepeling luka dua orang ternyata geus aya di akhir bulan Safar. Di bulan Safar Allah nurunkeun panyakit anu ngajelaskeun ba'dul arifin min ahlil kasyfi wat tamkin. Rek percaya rek henteu bodoh ajeuna aing mah golongan MD teu percaya kaje aing mah Persib jadi ka Bandung atuh sia ka ditu tuh ya urang mah ahli sunnah wal jamaah percaya kanu gaib-gaib teh percaya urang mah boro-boro eta kakunti anak ge si ieu rajana ya Allahu sanyana Gusti Allah nurunkeun fi kulli sanatin tiap tahun 300 alfi baliyah wa 20 alfan wa yunzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan 320.000 penyakit 320.000 penyakit termasuk COVID di jerona 19 corona eta urang lamun nyaho jerona corona muringkak bulu weh walau geus teu kudu nyaho penting make masker geus teu kudu nyaho urusan jero-jerona mun nyaho urang cuek bakalna polisi ge seuri bae nu nyaho mah polisi nu nyaho mah teu seuri bae nu teu nyaho karok mau bayar kajian teh urusan manehna ieu urusan urang we teu kudu nyaho sebab saat ieu can selesai urusan jual belina per detik ieu can selesai urusan jual beli hendak tenang we kaje teh ieu 320.000 penyakit Masya Allah wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar nu 320.000 penyakit diturunkeunana dina Rebo akhir tina bulan Safar urang moal manggih Rebo deui ye ayeuna teh apa Minggu Senin Salasa Rebo tah ngahenen karasa jero nah eta Rebo eta teu manggih Rebo deui eta Rebo terakhir Safar nah gisatu fayakunu dzalikal yauma as'aba ayamis sanah Rebo terakhir dina bulan Safar eta teh abot-abotna pangberatna pangerina pangkudu hati-hatina dina sataun eta didinya diturunkeun penyakit salesma influenza anu teu nyahoun maung dedah ya nah termasuk itu COVID maung teu nyahoun komo maung teu nyahoun tah anak pecang ditanya saya lagi COVID apa itu COVID teu mau eta terus ka ditunda darah tinggi darah rendah terus pilek eta influenza teh bolon sia bodoh sia Masya Allah
horenganan batur mau saya teu ngartieun. Untuk darah manis, darah pahit dan lain-lain sebagainya. seluruh penyakit diturunkeun eta di rebo akhir. Termasuk penyakit stres, stroke. Iya, pokoknya 300 di jerona barang diteliti termasuk beliun, gempa, gunung bitu, lini kabeh eta balia. Allah karim. Geus aya paranti nolakna salat taman shalla dzalikal yaum 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Salat sekitar 6:30 kira-kira waktu duha asub. 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'da al-Fatihah inna a'tainakal kautsar 17 kali. Rakaat kedua, katilu, kaopat geus teu kudu dicaritakeun ieu mah dongeng ba'dul arifin. Nu mentek dicaritakeun kitu kudu aya ijazahna ti ba'dul arifin ka murid mun encan diijazahan ulah. Tadi nyaritakeun teh ulah. Jadi isi di perumahan nu ngajak salat terbuakasan ulah. Isi lembur-lembur ulah. Kecuali ke kiai paling jeung santrina ngadidik ka santrina. Urang mah tuh salat urang mah jadi siksa. Ieu mah kan kudu khusus salatna. Nyai salat urang mah pugu urang salat nu farduna ge jadi siksa. Cukup urang mah dibonggolan ku salat. Jadi urang mah salat eta encan pernah khusyuk. Keagungan Allah teh leungit. Mentak kunaon sih teu panasaran. Aing ieu salat geus kolot kieu can husu-husu iraha aing bisa tah teu panasaran. Ku teu panasaran eta teh bakalna ditanya ku Allah. Kunaon make teu panasaran? Geus kolot-kolot can husu keneh bae. Dipanjangkeun ku aing sia umur masih encan panasaran. Kadanan ku husuna panasaran atuh. Kan nyana gai panasaran mah kieu nyai batur aing geus baralik kabeh ka ditu ka lemburna. Geus eueuh di dunia. Tinggal aing we beureunanan ieu. Tapi aing can husu-husu salat. Kumaha carana panasaran amat tah eta karak jelema bener. Karak jelema bener. Kitu mah cuek bilah. Husu-husu teh yang penting mah salat teh. Siksaeun. Doa namakan geus disebar 2 tahun ka tukang Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal azizun dzallat izzatika jami'u khalqika. Geus kan? Poho kan? Masya Allah, itu fotokopi di mana ditendeuna? Ya Allah. Wih, pohara. Ini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Poho. Sakitu lobanes sabaraha eta 50.000 eta fotokopi. Datang teh pan ka imah teh dibikeun ka pamajikan tah doa baca. Nyana mah henteu. Jeung pamajikan sibuk pan itu di lamari. Eta enggak kuari barang ngadenge kuari. Heuh cenah keur ieu coba di lamari. Wah, ku geget. Geus doa. Pentingna taqarrub ka Gusti Allah dengan bacaan-bacaan khusus
ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat terus jeung sajen-sejenna geus urang mah tarima asak bae puyang cenah kieu ngeureun kos aju kuari diulahkeun salat atuh nuhun suganda dek dititah cenah aya diulah mah tuh geus akur jeung kahayang suganda dek dititah cenah geus mantap aya ahli-ahlina di unggal daerah anu ngadoa ka Allah salat khusus jang umum nu mana jang umuman nyieun salalim ngan nyieun ge teu meunang fotokopia lantaran adab-adab kudu ditulisna ba'da subuh fotokopi raha entak loba nu nitah fotokopi ka dieu ti adu teh ulah dek ngajualan fotokopi sabodo aya jualan mah teh urusanna kan tah mah lain azibah jualan mah urusanna kantong tulis ba'da subuh aya wafakna nah Jibril Mikail Israfil eta teh diputer tulis di piring atau di kertas ge masalah nya terus tulis salalim assalamu qaulan min rabbihim salamun ala Musa wa Harun salamun beres eta caikeun kena luntur terus kepet-kepet kacai naon garangan kabak terus ke sumur bala mah lantaran sumurna babarengan cukup hiji sumber kuari mah kan sumurna tertutup jet pump urang mah kapal jet teu boga jet pump eta ge masalah sukeun ka dinya eta jang umum minimal nginum heula memeh ngadaharna naon nginum heula minum isuk-isuk berarti bebe ka kantor, ka sawah, ka pabrik, memeh ka mana bae nginum heula. Tas nginum eta makelah dupi teh ya tina bahasa Arab dufi al-bala. Nyin tina awi disegitilukeun tina daun awi jerona beas dikulub kupat teh ngaranna. Ngan make daun awi mah ngaranna dupi. Ulah letik-letik sebudak kieu. Jadi engke eta moal nyeri beuteung. Jelas minum cai doa ya rebo isuk memeh ka mana-mana nginum eta heula insyaallah urang dijaga tidak berbagai bala musibah jeung panyakit-panyakit nu bisa jeung duges ka ijazahan silakan pentingna wirid berangna salat doa nan tadi datang kaanggeus untuk keseluruhan lain doa jang pribadi-pribadi jang kabehan ai doa khusus na jang kabehan tak malam rebo ngonci maneh orang ti bada isya ngonci pamajikan asukeun ka kamar cenah lagi itu mah lendek ibadah keneh ge atuh kitu bae komono panganten anyar mah atuh geus ulah nyaritakeun bala-bala sekedar ngelingan dina rebo isuk teh rebo akhir disebut rebo wekasan cek Jawa. Urang neruskeun tentang pembahasan hewan-hewan nu halal nu haram. Ayeuna aya hewan anu sunah dipaehan
sunnah dipaehan geus labun dipaehan ku urang menang ganjaran sunnah dipaehan masya Allah karim khamsun tuktalna fil hili wal haram lima jenis hewan sunnah dipaehan boh di tanah halal boh di tanah haram tidak terkecuali di mana baik lima sunnah dipaehan nomor kahiji al-ghurab manuk gagak nusuk di luhur wak 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 eta sudah tadi paehan belajar orang nembak pakai Bunyamin S tuh kan hiji teh sunah nomor kaduana nu sunah dipaehan teh wal hidah manuk kokok bluk urang memalenunya oh iya ka kokok bluk kecuali sieta nyaho ka kokok bluk sebab baturna kokok beluk teh kendaraan kuntilanak atupan nyana eta kokok beluk sudah dipaehan serem manukna teh serem kieu babun kurang ditewak da jadi serem culak ciluk matana wah sieun urang deuleu kokok beluk buek kokok beluk teh bahasa baheula bahasa kedirna buek nureuna maju bae nyekelan beuteung eta kokok beluk kana buek wah sunah eta teh dipaehan ketilu sunah dipaehan teh fa'rah berit cek kurang Jogja mah berit nyana kan tikus di ditu tah dibawa ka urang nyebut berit nyana teu bisa berit terep orang Jawa eta doyong orang Jawa jadi jelema berit jelema tahun kurang berit ujung-ujungnya birit saya Jawa mah dah sulah tadi paehan tikus beritnya beda jeung cucurut cucurut teh kan teu ngarusak cucurut mah sebenarnya mah cucurut mah ngadoakeun ka urang dina kitab Hayatul Hayawan ngadoakeun nyana mah ka urang lamun nyana terus nyokot tulang ke ngadoakeun ya Allah ya Rabbi unggal bae kula mah jeung tulang bae ieu nu bogana ku pelit-pelit deui Gusti jagelah tuh bere rezeki nu gede jang nu bogana abeh kula ulah ngadahar tulang bae beri tuh kos kitu lantaran terus bae teh dibere-bere ya otomatis nyana ge sarua ujung-ujungna mah ngintip awas ya ku aing ramona gegel sia ku aing loba jelema nu gegel ku cucurut pelit tilu nomor kaopat sunah dipaehan teh akrob kalajengking sunah dipaehan termasuk bayombong eta sunah dipaehan bayombong eta bahasa Sunda
Sunda dia mun bahasa anu keren nama bayombong teh kalabang. Keren mah kalabang. Itu mah bahasa Vietnam kalabang. Bayombong bahasa urang. Sulah termasuk min jumlati aqrab kabeh. Kalimah nusuna dipaehan teh kalbul akur anjing galak. Anjing galak tepuguh ta eta teh sunah dipaehan. Tek baheula mah sok nyieun kalabesat. Dilembur terus dipondok nyieun kalabesat anjing pagulidag galak dipaehan. Ngasanggeus urangnya hewan teh sunah dipaehan teh nu lima tadi kumaha hukumna lamun didahar ye kuari deuk nyaritakeun hukum ngadaharna mantap wa yahrumu mandu dimakmanu dibakotlu haram ngadahar hewan nu sunah dipaehanana model tadi di dieu contona kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunah dipaehan paehan lah orai kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana keke ngomong orai pakai adzan Mekah dong sial tarai aduh ya Masya Allah bisa ngomong itu mau tidak mau orang kudu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang ngerti ngelosot tapi lamun haji pendek adzan Allahu akbar Allahu akbar digegel siapa ini betah aing ngadenge adzan sia orang ngegel teu betah ngadenge sorana aduh Masya Allah tah ore adana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bek lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atawa ngoloson eta mah 100% bakalna mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot kula alal hak di imah ieu teh sering dah bab di dieu di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu tuh pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orai bade ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus dibere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau adzan lah ulah adzan Madinah harita mah bukannya amat sih mah eta mah kasaksian langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang naik ka oraina segede leungeun kieu oraina segede leungeun gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang
tak aya urut kancing di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar ma ilot baheula ngurus ma nah naek ka dinya aya liang sagede kieu kan kancingan kunaon ai orayna bade sagede kieu ai asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia wah keluarkeun ji teu betah mah ngaji jeung teu tah eta urang sok bade kieu aya liang leutik asup jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae wah si aing kaluar deui asalna ieu teu meunang geus seurikeun aduh aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui ka jero ieu alalhat pernah terjadi seperti eta Masya Allah nah panggih-panggih eta dina Faidul Makiyah Kade azana pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok mah ketungkeun cah kelepek getihan huluna paeh tah orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Satibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji yes teu kacaritakeun eta urusan anak ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli menang lah suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna deuk dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana deuk nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ka debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui wari mah batur mah saya teh jeung papada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan
metak mama di ditu kan make Al-Quran setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja meunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh wah di negara jin teh masyaallah MK na aya masyaallah presidenna ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa debat mama teh di negara jin ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran ngadu hadis ngadu ijma ulama panjang dong namanya ke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara azab eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta perang imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat jangan singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep deuk pesantren di Kresek ulah diganggu cek maneh insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kudu naon engke tah cenah cek sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda ilmu mama silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku Masya Allah aju jahar deh Bismillahirrahmanirrahim biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok amin cak yang nama taraweh meureun macam-macam di dunia ku hari macam-macam dijieun jelema ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeun pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini entah hati-hati salametkeun diri urang bae ku ari masing hade si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad nya bener nyaon teh aing gitu kabaradina kolor si eta mah make kolor wae kan kalau udah kabeladir dua dia manggil HP dan lain sebagainya ya Allah nah iya mah keur carita mama ajo salam pulang deui
kaget mama leungit ternyata gitu ceritana dong ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan ka babakan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed Masya Allah sebenarnya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kadi tudek naon tuh ka lembur tapi ku lantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ka dieu naik cenah gana beuh balik ka karese ka naik cek atuh sabulan dibawa ka Nagara Jin sabulan gara-gara Mercy tadi bantak si hade beusi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka Nagara Jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona babacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mata kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbunia di dinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokona mah pemandangan anu aneh-aneh teh aya nah mimiti engke ieu tah naon ngaranna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Deber 9 lah gede gitu lah nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta Masya Allah nih carita ore hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka Nagara Jin jago-jago ngaji terus lanjutkeun tah Mama Oco terus lainna kajian imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus ade Kiai Haji Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teh bager heran mesti ieu mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri tah mah teh penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan saudara Ki Ahmad Ibalah ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting-selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih sekolah ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh sekolah ieu asuh turun deui
ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrognya dug 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 alhamdulillah aya batur aing ka dieu sia asup rada kenceng dug 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 ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja ka dieu dug 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 jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan tas kerasna nyana bro dug 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 buat kitab segala naon aya di luhur ragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak lumpah kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala luhur ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ye ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupa deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah jeung Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu aja kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu na ieu di dieu henteu bisa ngomong dinaon garang ieu dibekem aduh kebal itu terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100% ente ka ditu terus berarti magrib isya bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia ge gini we iya aya keneh ayeuna mah santren keneh ieu mau dicaritakeun dongengna di awal engke aya kula boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus nyaritakeun kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia nah eta ge ngarupa orang hideung tah ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk haji ka dieu ngimpi titah ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh cokolatnya geus gering gerak ka dieu naon atuh dibere cai bae ka dieu Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nom kan, terus menteri cager pae ke, kita heran dong morotol menteri cair dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kuliah teh mehan orai ya kajian kuku mah guys, sebabnya kos orai, ulah besi aya orai hideung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya deh, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh cenah deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang lo bata orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung mah ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai.
azanan mun urang ngomong keur carita orang biasa mah sunah dipaehan haram dagingna di dahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae jeung orai haram kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat mah kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibelum diuyahan enak ini terus bae beak sok bade kieu urang jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke carita mamalan waqrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong eta teh haram di daharna lantaran sunah dipaehan gurubin abqa gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram di daharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram di daharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib geus ngaku sorangan beritna ge bahkan ti ieu ge geus pengakuan. Jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya, caknya lagi ini friend saya. Waduh, wahara, eta berit, eta haram di dahar. Aduh, gua hari mah sabaraha kali orang ngadenge kasus berit dijadikeun baso. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Urang ona meureun teu nyaho mah. Walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang, tapi nyana mah tah anu nyieun baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha. Ya Allah ya Rabb. Anu kamari ieu nu di ditu di Lampung ge burit balaya Lampung. Nu pernah di dieu di Tangerang dihandapeun kitu naon garang-garang got. Kontoran bulade. Atuh punyana di Paraban horenganan dijadikeun baso. Nah, ieu haram. Jeung wa kulli sab'in dharim setiap hewan galak anu ngabahayakeun. Dek gede, dek leutik bentukna dek kumaha bae. Hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram di dahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek leumpang dek kumaha bae haram. Masya Allah ya urang mun geus nyahokeun setiap hewan waya dicai anu hirupna dicai mun di darat paeh halal rupa nu kumaha bae. Mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram nu kumaha bae rupana haram. Hewan darat nu kurang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus wari permanukan atau perhewanan nu sunah dipaehanana haram di daharna termasuk dikoedakeun kullu sab'in dharim setiap hewan galak anu ngabahayakeun leutik gede rupa da kumaha bae haram hukum.
wa kadza wallah